Istrengan baheula kura papajangan ayeuna resmi geus dirapangan nu pangantenan baheula cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipicinta nyipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi
kira kapayun Bu, langsung kalungkeun. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mangga silaturahmi Bu. Salam, salam. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al hadis amma ba'd. Wa qala aidan tazawwaju wala tutaliqu fa inna Allah la yuhibbu dawakina wala dawaqat. Al hadis amma ba'd. Para sepuh, para hadirin sadayana anu kusim kuring hormat oke kasepuhan di Paliwetan di Banjar anu kusim kuring hormat oke sadayana para alim ulama wa juama anu kusim kuring hormat oke panten tangtosna Sohibul Hajat anu kagaduhan maksudnya waktos anu kusim kuring sami dihormat oke sadayana para tamu uleman bil khusus di rombongan calon panganten pamaget anu alhamdulillah ini waktos perantos biasa hadir biasa sumping dia patempatan tangtosna wajib diperhormat kusim kuring panten. Alhamdulillah haturan wilujeng sumping ka sadayana para tamu di rombongan calon panganten pamaget
anu parantos tepat dina waktosna dina waktos ayeuna parantos adi payun urang sadayana waena kitu painten simkuring selaku pengatur waktu penata acara apancen tugas ku Saibul Hajat kanggo ngadukeun acara anu bade dipajen dina waktos. Insyaallah painten supados teu nyangkolong tinggalna waktos kumargi petugas perantos hadir di tadi mula painten. Oke, tamu nu diantos perantos aya di dieu patepatan. Mangga urang sami-sami buka ieu acara ku aosan basmalah urang sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ku diaoskeun basmalah urang sadayana ieu acara sing langkung aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna painten mangtubikeun tawasul atrapi ngintunan ka sepuh-sepuhna bil khusus sepuhna calon panganten pameget oke sepuhna calon panganten istri oke sepuh urang sadayana anu yakin Rasulullah ngadahukeun yan tadi da'watan ngaturna dikiriman doa dina kesempatan sambil tamu reureuh painten dina capekna urang sami-sami tawasul heula anu dicakeun ku kersana Ustaz Atep. Oke, painten salajengna sambutan di penyerahan di atas nabina sepuhna atanapi nu dipisepuh di pihak calon panganten pameget. Oke, sabadana painten sambutan di sepuhna anu dipisepuh di pihak calon panganten istri. Oke, lajeng painten simbolis supaya akan painten rupina kanggo runtun acara supaya teu nyangkul teu kana waktos mangga urang sami-sami tawasul heula urang sepuhan ku Ustaz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala adinya ibtigha'an mardatillah. Nahnu tawassul fi hadzal maqam 'alaika ya malaikat Allah Jibril Mikail Israfil Jalal Munkar wa Nakir Raqibatul Malik Ridwan. Syaurillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila radil nabil mustafa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram syawlillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rati ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila rati khusus sayyidina Abi Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu. Summa ila rati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الصوفيات المحققين خصوصا شيخ سلطان الأولياء والشيخ القاضي الجيلاني البغدادي قدس الله سره ووصوله وفروعه شهداء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi qallasilati adikni. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi qallasilati adikni. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi qallasilati adikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada widing ngadeg sepuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qalahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kapayunan keluarga besar kesepuhan di atas nami calon pengantin istri anu kesim kuring dipihormat. Kapayunan para kesepuhan pina sepuh, para alim ulama anu sami-sami rawuh dina ieu kesempatan. Kita kantun kasadayana para bapak, para ibu, kumbay kasadayana anu sami-sami hadir, hatur punten boh bilih ti wiji-wiji ku sim kuring, kalayan tingirangan kehormatan sim kuring kasadayana anu sami-sami hadir, anu sami-sami rawuh dina ieu kesempatan. Pamudah-mudahan riungan orang sadayana cing aya dina keberkahan tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sagining puji anu suci urang sangakeun ka Ilahi Rabbi Gusti nu Maha Suci nu parantos midamel bumi langit sapangeussi. Puja anu satia nu jadi bubuka carita urang sangakeun ka Allah Azza wa Jalla nu ngawasa alam dunia sawarga katut neraka. Syukur anu luhur jadi bubuka catur urang sangakeun ka Allah Rabbun Ghafur mantena nu ngurus ngatur sing alhamdulillah. Dina enjing-enjing ayeuna urang sadayana tiasa rieu mumpulung bongkok ngaronyok bermuajahah. Kuwasilahna baris nyakseni dua insan anu sakedap deui baris diistrenan nyatana Kang Sandi Permana ka Teh Puri. Pamudah-mudahan sabadana diistrenan anjeunna duaan cing aya dina keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat rawuh salam tehilap mugia tetep terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kantun kapala keluargina para sahabatna tudugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak Ibu hadirin sadayana ibatul iman rahimakumullah, wabil khusus sepuhna panganten istri kali kesepuhan pina sepuh langkung ti payun sungkuring sahapunten parantos kumawantun ngadeg di payunan kesepuhan sadayana di guru-guru simkuring sadayana. Ada tangtos panginten simkuring nyanak asmana sepuh calon panganten pamaget anu mana sanes saha ieu teh kesepuhan. Abdi ge rada ngadara redik sebetulna mah sanes ahlina cumarios. Mung ieu mah kapetok nu janten pun paman panginten. Pun paman Mang Ade anu mana wayahna cenah to engke dina nikahna Sandi pangjajabkeun cika babakan peuteui leres panginten. Kawakan peteuy insyaallah cing teh mang datang-datang kaul we abdi cing teh kitunya sok sanaos memang sanes ahlina kumagi sakitu si hapunten bahwa bilih engke dina ngadugikeunana seueur kakirangan kelepatanana tangtos panita seueur kakiranganana ya maklum sanes ahlina nyanak asmana pun paman Mang Ade. Mudah-mudahan ku ngawakilanana ieu Mang Ade sing kuring dina ngadugikeun pamasrahan ieu sakali deui tengirangan kana naon anu dipimaksad. Anu kahiji panginten dina raga pamasrahan ieu moal seueur anu pikasanggem gusim kuring. Kahiji nyangakeun silaturahimna kasadayana keluarga besar anu aya di babakan Peteuy di Kampung Cipaku, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai. Keluarga besar di Cipaku kuwasilahna ieu aya pertikahan ieu. Simkuring asmana sepuhna Mang Ade nyanggakeun ieu calon panganten pamaget anu namina wastana Kang Sandi Permana anu dina waktos wengi tia tadi tos teu sabar hoyong geura dijab-jabkeun ka dieu. Ku hal kitu mangga nyangakeun tuh tos aya calik dina pelaminan Kang Sandi Permana
da panginten tos jodona kedah ngengengkeun urang babakan peuteuy da sanes teu aya panginten istri di ditu mung parantos jodona kedah ngengengkeun urang babakan peuteuy alhamdulillah urang sami-sami doakeun we ku urang sadayana nya eta mah etang-etang panginten kanyaah tawis kanyaah tinu janten keluargina mudah-mudahan tong ditinggal tina ageng alitna tong ditinggal tina seueur sareng sakedikna ieu mah mung sabatas sakaya tadi tawis kanyaah tinu janten keluargina mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan wabil khusus kanggo teh puri di dieu sanes teu hoyong nyandak anu sakieu atawa pinu langkung kahoyong mah Indomaret Alfamart Yomat Borma teu Majalaya disangakeun ka dieu ku abdi teh mung sakieu kabatas kamampuhanana mudah-mudahan pengirangan kehormatan kalayan tiasa ditampi kalayan kabingahan anu salajengna dina raraga pamasrahan ieu nu paling pokok terakhir ieu mah nu pokokna mah eta we simkuring mah nyangakeun calon pangantena nu paling pokokna ieu anu kadua nyanakeun catana kanana tong ditinggal ageng alita sakedik sareng seueurna sareng anu telahir mah dorong doa kanggo ieu calon panganten anu sakedap deui baris diistrenan mudah-mudahan sakali deui sabadana diakadan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sadayana wabil khusus sepuhna calon panganten istri sakitu bae panginten kasepuhan damar disekuring sanes ahlina sok sieun dipanjang-panjang lepat dari itu tujuanna ge da dipanjang-panjang panginten kadinya di pondok-pondok oge maksudna mah kadinya mudah-mudahan ngaasmakeun sepuhna calon panganten pamaget mang adik di dieu tengirangan kana naon anu dimaksud dina pamasrahan di atas nami calon panganten pamaget sakitu bae anu tiasa kapihatur mudah-mudahan tengirangan kana naon anu dipimaksud ditutup kuno paksado keleuwih panjang kudana abrag-abragan mun pidato tong panjang-panjang margi patuangan abdi sareng rombongan parantos kukurubukan atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر فإن لم يستطيع فعليه بالصيام فإن له الوجاء صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mukadimah idem kapengersat di Ciparai tisim kuring mereken kabingah di keluarga Kang Ai cenang Cede bahwa putrana parantos dipilih mudah-mudahan saw rasul tunkahu almar'atu li arbahi solin beribu-ribu bintang di Ciparai hanya babakan petai yang tersanjung nggak geduk karena mana jajantung ditampi jajak mukil kasiro nawan rupiah nu diserenkeun ditampi kalan kabingahan urang sami-sami akadan dihalalkeun sing jadi ibadah munggu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sasalaman cipika-cipiki barakallah 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 sallallahu ala Muhammad sadayana di papaikeun ku estafetkeun sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Nah, calon pengantin pamegat istri sepadas linggih bae sareng pawali ka ieu podium. Enggak ujang kali kasih sana ka dieu pengantinna sareng pengantin istrina pilih lepat kasaha nikah teh gitu. Maka anu paling nabi kecanakan di abadikan paling datang di antara sambil ngantosan tertibna kecanakan atau mengutipkan beberapa panggilan ke sana Ustaz Nurdin upami parantos adi wilayah gantos kusim kuring kau ngalebatan acara. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolina min ibadikum wa imaikum iyyakunul fuqara ayyuhumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana urang biasa rieu mungkulung dina ieu saat saya sanes sejenyak seni kana lumangsungna ieu akad pernikahan. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke deh, salawat salam mugia dilimpah curahkeun ka panutan urang nyata habibana wa nabiyyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teh hilap kepada sahabat-sahabatna ka para tabi'in atba'u tabi'in anu mana urang masih kana biasa tumus turut kana jejak mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayunan anu kusumber dipahormat para tokoh alim ulama kesepuhan kedua belah pihak mempelai anu kusumber dipahormat ibu bapak sadayana anu rawuh dina aya patempatan anu sami kusumber dipahormat Badas selaku ketiga Saua Kecamatan Cicalengka dina lain tugas simgering dina iya saah sejannya tetur nyaksani kana lumangsungna ieu akad pernikahan atau mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke perjagi kauninga ada rukun nikah aya 5 anu kahiji calon pengantin pemegat anu wastana Sandi Permana Bandung 17 Juni 1995. Anu kedua calon pengantin istri Ratna Puri Bandung 11 Mei 2002. Anu katilu Bapak Wali Ayi Syahidin. Anu kaopat saksi walaupun saksi seueur anu tercatat mung 2. Anu kalima ijab sareng kabul ijab di Bapak Wali kabul penampilannya di Aisyahid. Sepadanya kalau dengan waktu urang dibersihkan wae pimpin berkah ka pengusaha al-mukarram kesepuhan. Mudah-mudahan urang kedina khutbah nikah ieu sing aya dina kabarakahan urang kedua belah mempelai. Mudah-mudahan sing dicatatkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal. Semangat waktu sinar tempat di saya saksi. Ajengan pengen saksi aja. Ajengan sok dia Pak Ipir. Baik saya saksi. Saksina sa. Atas saya pilih. Ya, wajangan we enggeus ajengan puguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أيحسن اسمه إذا ولد وأيعلمه الكتاب إذا أقل ويزوجه إذا أدرك. Kewajiban hak budak madarat yang kolot kudu berikhtiar menyempurnakan syariat agama Allah. Ayo sida ismahu sehingga tol ngadoakeun budak timimiti urang dikandung tepikeun ka gedena ge anggar ulah lepas ari Robi habdi minus sholihin. Haluskeun budak umur agama wa ayyu'allimahu alkitaba deketkeun jeung kiai kewajiban mutlak pikeun kolot di mana urang boga turunan budak teh adekeun ka guru ngaji wajib hukumna padoaen wa yu'allimahu alkitaba idza qala. Katilu wa yuzawijahu idza adraka jaga aurat jaga pergaulan lamun geus katingali gaul lain jenis maka wajib ditikahkeun kudu jadi kolotna. Rabbina barakallah sing aya barokah barakallahu kuma wa jama'a bainakum fi khairin sing aya dina runtut rawut sakinah mawadah warahmah sing ngaturkeun diri kana jalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga teh ngislamkeun sebab lain Islam teh sing dikawinkeun. Rumah tangga teh napakah anu halal sing jadi daging kulit anu nyapaatan di akhirat. Rumah tangga teh saja ngamangpaatkeun putra anu soleh-soleha nu bisa nganterkeun urang ka sawarga. Ketika orang tua hese ka surga aya budak nu soleh, Bapak insyaallah abdi ngadeus ka malaikat, ya malaikat abdi teureugreug lamun suruh asup ka sorangan. Bisa ngaji teh ku sabab kolot, ku sabab kitu sing alus kolot ngadonga jeung perjuangan supaya urang ke aya dina alam barzah alam akhirat teh aya doa tina jadi budak anu soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sandi permana nikahkeun kaula kahidap ka anak tegas kula anu nama Ratnapuri kalayan mas kawin 22 gram dibayar kuantan. Narima abi nikah ka Ratnapuri putri tegas Bapak Ai Sohibin kalayan mas kawin ku emas 22 gram dibayar ke pantan. Doa apa? Barakallah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu min sahabatul qarabati wa sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatu tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati ruhiyati wa ba'dal maut. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa wajalla bainakum bil khair. Allahumma alif bainahuma kama lata baina Adam wa Hawa alaihi wassalam wa alif bainahuma kama lata baina Yusuf wa Zulaikha alaihi wassalam wa alif bainahuma kama lata baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama lata baina Ali Karman wa Fatta Zahra radhiyallahu anhuma. Allahumma ajma bainahum bil khair warzuq lahum bil khair warzuq lahum dzurriyyatan shalihah. Allahumma ij'al bainahuma sakinatan wa mawaddatan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak, sama laporan. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عزولا. Neng Ratnapuri bojo akang anu geulis ya akang nyakeun kewajiban sing manfaat sing maslahat sok nyarita. Alhamdulillah tampi naon rupi kewajiban ti akang sing ridho sing maslahat abdi nampi sametan insyaallah wengi dibayar. Tok
Terima salaman. Salaman atau pasikan sun semila barakallah subhanallah barakallah. Pasikan kasih emak. Kita ka main deh. Terus beres. Siap ya tak ijab kabul heula. Pasikan eta na. Jeung orang foto deui tuh. Cicing atuh. Multi lenta. Alhamdulillah sok pamitan kayak sungkem lah sama kawin. Alhamdulillah barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainana fi khair. Sedayana dina namanya terus ngalaksanakeun nikah mudah-mudahan dina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu bapak sadayana seluruh waktu kapangkar di pihak kedua belah mempelai para semua memastikan verifikasi data ke pihak KUA. Alhamdulillah di pihak KUA harus tugas karena biasa mengangkat karena buku kutipan akademik. Ibu bapak sadayana hapunten anu kasuhun bahwa dia maya tetap di bahasa pikiran berbeda hapunten saya karena berbagai sebagai selaku 3N Kecamatan Cicalengka aya di wilayah Desa Babakan Putih hapunten anu sageung angeuna pilih tema ayat kelapatan media ibu bapak sadayana hapunten sakitu anu dipikeun hatur urang kitu bae kudu anu jetet kehormatan Islam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok sungkem ka palepe ka apa sok ka indung anu ngandung mangga sok ridha ayah ibumu ridha Allah kepadamu terus papai murka ayah ibumu murka Allah kepadamu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Perhatikan ridha para suamimu ridha Allah kepadamu murka para suamimu murka Allah kepadamu Habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتدر murka para gurumu murka Allah kepadamu ridha para gurumu ridha Allah kepadamu maula liwasalim daiman abada ala habibika alhamdulillah ya kade ka guru kade ka yunung bener kasalaki kadenya sing nanjurkeun agama Allah sakitu sadayana
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karantos dipasangan waktu Bapak Ustaz melaksanakan adat perkawis sawerna ku agama saling dari gamake tadi halalkeun karantos dan budaya urang sadayana perkawis sawer kabudang-budang wajib kesunatan acan mungkin para penelusur budaya urang sadayana atau kalau wargi sadayana bahasa nu kapisangan urang ngalaksanakeun Saling padang ya. hari ini sawer khusus ke panganten baru umum kabangaten karo parantos Melayu kekakantun ke panganten karo keatan Kararayu ya urang sawer sakantenan keatan kayu sing engal kayu atau geus kasih saya parantos kagungan kewajiban masing-masing anaki omat neng dinten ieu jam ieu menit ieu detik ieu salira parantos kagungan karoge bageur kedas ulun kumaula kanu dinten karoge upami bari di situ aya di dia mah barang di dieu mah duit wawartos kasihan oke kasih salira parantos kagungan bojo kasih cinta ini area tanah bojo kendina geus nuju bubujangan bageur bebasnya tapi ayeuna pamitos kagungan bojo mah kami angkat kedah di bojo muli kedah ka bojo atuh palawargi sadayana bahasa nu kapisangan kurang kawitan pariring sawer kangse ibu ramah dapat tidak ngaburkeun rezeki bageurnya nyedokohkeun rezeki nyontokeun ka hidup ku anjeun bila mana jaga kapayun parantos kagungan rezeki anu cekap sing tiasa ngawurkeun rezeki bageurnya engko pawargi sadayana semangat urang tajengkeun kana hari ini Pamit sayang Bismillah ngawedang hidung tali birahi nyolong panubang belah Pamogi singkapi mili Pamogi singkapi mili Momogi Gusti yang widi tidak parantot ngadaku penonton belakang mokohing rahmat lagu kuragi Gusti yang widi tidak parantos ngadaku ngadaku pasuran kadang wargi sapu nyeri pagat simpa asal ini tidak pernah teka hirup mandiri olah ngomong ageng sirah mau dipareng ageng milih seharta luku rapangkan lubang ribu seeriti oma pulang balik belang bayar siriti kanu roti bager oma singan dapat sor sopan santun somenya akan pulang antun rukunan
sujud ibadah kamu ini sabab orang di dunia ilmu barang antos kurang bakal baliknya balik tarohmat Allah gelis kaseket parantos titis duri diajali sabarnya tos baktos nama Allah tenang ya sejak curang obatnya para hubungan bojo bager bakal ayah tapi bakal menang saya kenal betina nah dicocokkan ini sok dicocok menang bager tutupkan WA payung punten payungan gede nagalai payung mah sama beli kagali beli kagali dia terpengar kurang sibuk kita harupatnya harusnya harupatnya soal obor mamak tujuanana dia makan transportasi laos akan menak terusnya kami tidak kayak untuk menak terus selaku amarah kursi tangan seoboran dia obor soal betul dengan saya betnya masana sudah sekali di salah satu ayam besar ciri pada mana itu lah publik saya tentu kalau ya sotos kenapa sih kenapa takut kalau makan itu bayar tinggal lah pasir mah biasa nama Gali hafal ini tuh, Pi. Sebelum ke alun ke kapuk perjena potong ke buang antara bibit kalau ada kawan kayak namanya dan dia lekan garis adegan menggunakan alek kayak di tamak bagernya iya nok teh bibit dengan sudah terbibit anda saya ibu kami soal kurang fokuskan kurang aduk ke terus fokus teh kita sok yang keluarnya buat dasar leher naik pakai dosa keluar obat berat dibasuh bagernya kayak China terus dibasuh di lap sebagai suntar rentang dia betul nanadui sampai anak rasa patulan asa patulan sampai asal sarang kos kaki kalau nggak tenang kalau kang awal kayak kacamata yang ada suntrung ya jadi angkat kacamata yang aluh jadi baru saya dekat ini juga tidak kaput kami dan masuk saya masuk nanti mana pikunan wah kenapa si garing merah sih lebetkeun anak deui ai garingna so hanapna karek setarik teuing cenah deui gubus sok terus garing lebetkeun deui sok teu dengan apa sok lebetkeun deui nah ieu teh urang fokuskeun eta fokus rah tuntas naon permasalahan bagenya sok kang bujur nah terus kewajiban datang ke bujur kuduan makan deui neng kewajiban istri mah udah tepung dipayungkeun sirahna udah mepeskeun data kita dipaluhurkeun dikalapkeun heula kayak digoyangkeun ulang jarang goyang kada jasa hiji cenah kaluhurkeun kahanapkeun deui cenah simpen di tengah-tengah cenah orang goyangkeun yang goyang asli ya tengel aduh tengah geobat capek cenah yang difokuskeun kan sok pas nih hiji kaluhur dua kahan
Dong dong, tas kulis kana apa aminan, bager.
bojone bakaul ya kepanganten Kateh Ratna sareng Alsandi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Satu dari pertama nih mungkin kami di sini. Lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hanya gunung tempat kau menghibah, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau memuja, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Satu dari pertama yang cukup menyentuh saya itu. Lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan pula dukun tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari
tempat kau memuja, bukan kuburan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat segala apa nama doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu gua. Ada satu teman koleksi masih bareng Resta Baraya kerjasama bareng Alvi Foto, bareng Ravana Wedding, bareng Bapak My Wedding, bareng juga RBS Audio. Masih buat yang punya kawasan juga, buat pengantin semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Harapan segala rasa anjing megak metu dari tresna kamanena juari saya boga naku dukuman buriat matengah aja pikir terus ngukuti memang kesalawasna cinta kudu diboga. Perjalanan rapat rampai kapueri masih Resta ayah. People